ulama dek nyaritakeun kuari dongeng sakadang ucing. Jadi eta aya ucing baheula eta ucing teh tafakur ibadah. Jadi nyana hebat eta ucing. Ka masjid, ka mushola, ceramah. Ceramah ucing didarengikeun ku oray, ku bangkong, ku monyet, gajah, maung, singa, termasuk berit, termasuk anu sok ditangkal kalapa teh bajing. Ngadarengikeun heran ieu ucing jadi kieu ucingnya. Ya jadi hebat amat cenah ucing bisa ceramah. Wih, lain lalawora ieu. Jadi kabeh heran diondang. Ucing diondang. Wow, ceramahna bagus dasar. Datang ka beurit mah unggut-unggutan beurit. Asana ieu dihareup beurit kabeh bolain. Lalai ngadengekeun gideug beurit unggut-unggutan cak beurit biasa nama jeung urang musuh, tapi kok ieu mah nyana ceramah nitah bageur. Nitah hebat, nitah tawakal, hebat jeung ulah galak ka beurit bunga. Cek berit atuh aing aman. Cek dia aman ya aing. Dua hebat tetap. Kabeh ngadarengikeun karena wejangan-wejangan ucing. Aya anu teu percayaeun oray tani. Cak oray tani teh ulah sambarangan ngadengikeun pengajian mah. Lantaran ngaranna ge ucing. Jadi ucing apaan? Ngaranna ge ucing garong. Disebutna ge ucing garong, jadi terus-terusan nyana mah watak ngagarong. Cak oraitana ulah waka didengikeun. Cak nyana kajenting nyono hebat, malah jadi panitia masjid. Ta ucing sial. Salah sekretaris ge kabawa jadi menggarong ge. Kabeh muji ka ucing. Wah, saat ieu mah ucing adalah dai sejuta umat. Beuh. MZ elah MZ. Ku ucing bari mah julukanana pindah. MZ geus jadi tulang. Kuari ucing, hebat apa ucing jadi sejuta umat. Kabeneran bajing boga tempat gowok di Tangkal Ambon. Nyana geus mernah jasa cicing di dinya ngeunaheun jasa cak bajing teh. Ieu mah tempat strategi jasa. Mantap. Jadi cak bajing teh mun aing di luhur bisa nempo cewek. Mantep jasa komo simba keur mandi. Aduh. Sial teh beurit beurit naon? Bajing. Sok untap intip kitu teh bajing. Aduh, pokona eueuh nu teu kaintip simba, nu putih, nu koneng termasuk nu hideung. Kaintip kabeh. Asana ieu nu jadi bajingna wakil buaya. Eta bajing turun nyana pindah tempat ke Tangkal Kalapa lantaran lapar. Pindah ge sementara neangan dahari
tangkal eta mah mengajiwi beureun jadi santapannya saminggu nyana di tangkal kalapa ngadaharan kalapa tempatnya nah iya benerkeun sapekerna wilayah 2 soranna sobat cekas kayak 2 tetep bagus jadi berit barang naik cekin ieu tempat ngeunaheun amat aing di dieu bae jadi di Andi ku berit tempat bajing di Andi ku berit jadi ada ngeunaheun di tempat tiis cak berit mantep jasa ya barang nempok wih simba mantap aduh itu Wati aya Wati tuh waduh itu Ibu Sarwati aya